Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami abdi Erik Proit Marta, abdi bade ngadongeng dongeng sirem jeung Japati. Aya sirem rek nginum di sisi walungan. Keur ngarayap ka handap manehna ti soledat. Pluk rakdak kana cai. Hadena caina rada ngayumbu. Pelepah di nyamah. Tapi keukeuh bae ari ngojay ka sisi mah manehna teu bisaeun. Sirem geurewan. Tulung ieu kuring rek tilekelep tulungan. Kabeneran aya Japati keur cideuten dina dahan kai anu nyodor kaluhurun cai. Kadengean aya sirem gegerowan menta tulung. Barang ngareret ka handap katenjoan sirem keur kokosehan. Japati karunyaeun geleuber hiber bari ngenggel daun salambar. Song diasongkeun daun teh ka hareupeun sirem. Sirem tuluy muntang kana daun. Daun ku Japati dibawa ka darat, sok digolerkan kana taneuh. Sirem pohara nganuhunkeunana ka Japati anu geus ngalepaskeun manehna dina bahaya. Dina hiji mangsa Japati teh cindeuten deui dina dahan kai anu nyodor ka walungan tea. Sirem anu baheula ditulungan ku manehna oge kabeneran aya di hadapeun tangkal. Harita ti kajauhan aya paninggaran nyamperkeun lempengna ke kateuyepan. Teu talangkala deui buru-buru sirem nyamperkeun Japati bari ngaharewos ka manehna. Heh Japati, buru-buru geura hiber, teu aya paninggaran keur ngintip. Paninggaran geus ngawengkang bedilna, teu lila Japati buru-buru geber hiber. Isukna Japati papanggih deui jeung sirem. Ceuk Japati, nuhun pisan sakadang sirem, kuring geus ditulungan ku anjeun lepas tina balai. Jawab sirem, ari eta mah kapanan jawajiban sararea. Nulungan batur anu rek meunang cilaka eta wajib. Komo ieu mah kuring ayana hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku sampean. Tah kitu cenah ceuk lalakon sirem jeung Japati anu akur jeung silih tulungan. Abdi gaduh sisindiran yeuh kieu geura. Itu lain layangan, manuk heulang puputeran. Hirup teh henteu sorangan, kudu daek silih tulung. Sakitu wae dongeng ti abdi. Hatur nuhun.